sedangkan Kangjeng Nabi Musa jeung sahabat-sahabat nayane kaum Bani Israil na diinstruksikeun tindak asup ka negeri eta di mana eta negeri teh yakni kitu Palestina terus datang ke Syam Syria dicek heula ku kaumna 12 qabilah. Kaum Kangjeng Nabi Musa ngecek ternyata anu 10 memundur lantaran lawan anu luar biasa geledek jeung jarangkung. Ngabejakeun ka kaum-kaumna teu sanggup kami kudu berangkat ka negeri eta lantaran urang kadinya make nyawa. Tapi nu dipumping ku Yusha bin Nun Kikalib nah ieu mah nyana teu ngabejaan ka kaumna ngan sakadar bebeja ka Kangjeng Nabi Musa alaihis bebeja nyana ka Kangjeng Nabi Musa ya kaum tegolode mah Kangjeng kumaha ulahna le gedena Kangjeng Nabi Musa pokokna mah urang berangkat lawan sebab instruksi Allah moal pati-pati urang diinstruksikan ku Gusti Allah lamun memang ieu urang bakal cilaka moal kajen kuku kajen teh jarangkung gede pasti ieu tanagana mah lembek kitu cak Kangjeng Nabi Musa moal pati-pati urang diinstruksikan asup kadinya kita ngalawan jelema-jelema nu aya di dinya kecuali eta jelema teh moal henteu cak Gusti Allah eta teh sangkilang jangkung sangkilang gede ge naonan pasti eleh kurang bener oge cak eta Kangjeng cak Yusha mantap nyana mah geus teu ngabejaan ka kaumna tanya ku kaumna Yusha kumaha eta sanggeus dicek di ditu di Palestina jelema-jelemana kumaha naonan menang urang kajen kumaha ge kami mah dek nurut kumaha cak pimpinan bae tah nu 10 golongan mah mayoritasna nu lobakna luar biasa ngomongna ka masyarakatna ka kaumna ye urang datang ka ditu teh ngan ngadon disintrekan doang ge pae bayangkeun ku sia kumaraneh kabeh aing bae cicing di hadapan ceulina eta tiis jadi ceulina bae ge eta bisa pake nyiuhan luar biasa paneta ceuli bisa pake nyiuhan ku sia bayangkeun tah gede jasa ulah nyaritakeun gede ceulina bae heula ceuli aju aing cicing pajar tangkal kayu horenganan eta amparan sakitu empukna horenganan kanyut bayangkeun coba ku sia ya Allah ya Rabbi mun teh nyaho mah mun nyaho mah mun teu aya nu ngarokok haju nyeclek mah kadinya hatu aing terus bae ngeunaheun kan nyeclek kaju kagulung ajar kiamat ku aing teh cak anu bohongna eta mah ku gede-gedena teh kos kitu masyaallah luar biasa tah eta kaum teh harita atuh arembungeun milu cenah lain lawanan urang atuh tambah kos kitu makana lain lawanan tambah atuh kos kitu mah sin atuh urang eta teh Allah mah ndek nyieun kamonesan teh model kos kitu jelema biasa titah ngalawan jelema nu jangkung gede tapi ieu perintah Allah urang nu laleutik titah salat sapoe sapenting 5 waktu ai baheula nu galaladengan sawaktu doang baheula mah pan jelema teh 2 kali lipat urang ye jalangkungna teh 2 kali lipat urang lamun urang 1,5 meter nu baraheula mah 3 meter tapi salat mah ngan sakali doang aya nu magrib doang aya nu isya doang aya nu subuh hungkul urang mah laleutik tapi 5 waktu pan pohara nu mantak haju loba nu qoid ge ieu teu kararuateun salat ieu tapi kan dirasakeun ku urang makin salat makin ngeunah malah tambah jeung rawatibna qobliyah jeung badiahna malah mah hayang keneh salat tambah salat duha malah hayang keneh tahajud mantap keloba nu geus tarana harideung dipantau-pantaukeun ieu teh Quran ku ngeunah-ngeunahna ieu salat geunaheun masyaallah eta kos kitu Gusti Allah teh nyieun kitu kamonesan seperti eta nah ieu umat Kangjeng Nabi Musa nu 10 ngomongna ka dari qalu ya
Musa inna lan nadkhulaha abada. Wahai Musa, cek kaumna nu 10 golongan. Inna lan nadkhulaha, kami kabehan moal asup ka eta ardal muqaddasa abadan, datang ka iraha ge moal bae kami mah. Madamu fiha salila jelema-jelema nu jarangkung gede teh aya di kota eta di negeri eta, kami moal dae ka ditu, datang ka iraha ge moal bae. Ku ari mah ulah hese-hese Musa, ari mana deuk maksakeun mah ka ditu cak kaumna ieu. Fadhhab anta wa rabbuka, maneh bae berangkat ka ditu duaan jeung pangeran, perangan habek. Eta ngomong teu kira-kira Pak. Eta ngomong nyungkun pohara jasa. Musa, ai maksa-maksa teh mah. Tadab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidun. Maneh bae Musa berangkat ka ditu jeung nu nitah ka maneh pangeran. Los perang duaan ka ditu. Inna hauna qaidun, kami mah deuk di dieu bae moal perang. Gideug Kangjeng Nabi Musa, masyaallah, ieu si kaum ku pohara-pohara. Kangjeng Nabi Musa didinya langsung prihatin, hatena kurang kumaha memehna geus dibere nikmat nu sakitu luar biasana. Dibere nikmat kamonesan ti Gusti Allah anu luar biasa. Jajaba ku ari teh dibere awak anu sakitu poharana, gararagahna, jangkungna, gedena, sedang aya diinstruksikeun titah perang moal semata-mata dititah ku Gusti Allah lamun moal pimenangeun, tapi geuninganan geus kapiheulaan ku perjerih, geus kapiheulaan ku borangan sieun. Tati dinya Kangjeng Nabi Musa prihatin komo meureun mun teu dibere nikmat. Ieu mah meureunat embung jasa ngahareupan perintah Allah teh. Urang ku ari titah ngazakat sote kapan dibere nikmat ku Gusti Allah lancar usaha tu mantak naon cak Allah ku aing pan sia geus dibere nikmat. Dimimitina ge dibere lancar usaha sia ta kuari mah geus aya sani soban kaluarkeun eta ta eta make teu daekeun keneh bae komo meureun mun teu dibere cacakan dibere nikmat bungeun keneh bae takos kitu teh kuari dibere nikmat maneh teh ieu teh munggah haji mangan saukur 30 juta 35 juta 40 juta hayang plus mah mungkin 70 juta eta teh maneh pan dibere nikmat sabaraha taun ka sakali bae sia munggah haji tapi teu daek keneh bae buang ka warah. Itu eta teh insya Yahudian wa insya Yahudian aw Nasranian. Payamut jelema dibere nikmat tapi teu daekeun ka Mekah keneh bae padahal geus disop awas paehna mun teu jadi Yahudi jadi Nasrani. Eta pan ancaman ti Gusti Allah dibere nikmat heula ku Gusti Allah teh. Ya Allah. Wari urang dibere nikmat teh geus teu kahitung nikmat wa ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dibere sehat, dibere boga mobil, dibere boga motor, pamajikan geus sehat, malah marencana dek nyandung di jeung urang Lampung, mun teu kanyahoan kuno kolot mah. Nah, eta teh apa nikmat tah. Mantak naon gunakeun urang pake ibadah, ngaji. Keur teu ngabesan mah heula ngaji. Juk gitu pakai ibadah sholat di lembur urang ja urang atukeun ku Gusti dibere rada alhamdulillah jelema fakir miskin dan rada kesulitan bantuan nikmat ti Gusti Allah gunakeun ku urang. Masya Allah eta Allah teh neuleukeun ka urang gerak urang teh pan dideuleukeun ku Gusti Allah lain dideuleukeun jak memang gerak urang ge nanggerakkeun Gusti Allah. Diberi nikmat telah kaum Kangjeng Nabi Musa ibrak ngomong kos gitu Musa mencak ngomong orang mah kami mah moal ka mana moal nurut ka maneh kajen teuing dititahan kami mah teh hayang ai hayang teuing mah teu sia bae ka jeung pangeran los ka ditu perang duaan kami mah inah hauna kok idu deuk di dieu wae ngomong cak Kangjeng Nabi Musa eta ngomong lamun dicikupakeun kos kitu tah ngomong cikupak. Ya Allah ya Allah. Baca Kangjeng Nabi Musa qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Ngadua Kangjeng Nabi Musa qala Kangjeng Nabi Musa rabbi pangeran abdi inni la amliku illa nafsi abdi masanya nabi tengah milikna naon kecuali awak abdi wa illa akhi jeung keluar kecuali dulur abdi Nabi Harun wala amliku gairahuma tengah milik kasalian abdi jeung Nabi Harun
abdi mangan saukur abdi jeung dulur abdi jagening kaum abdi mah teu daekeun ngadukung kana perjuangan nu diperintahkeun ku Gusti. Tidinya ngotot Kangjeng Nabi Musa fa ajbarahum ala taat. Maksa ka kaumna yakni ka Bani Israil supaya taat dulur. Ieu mah lain sambarangan parentah Allah. Ieu moal kumaha hayu urang perang ka ditu. Ulah deuleu gede jeung jangkungna. Ulah deuleu jauhna pokona mah ieu mah instruksi ti ku pangeran kayak aya hikmahna. Yuk urang ka ditu. Tetep bae. Embong cak kaumna inna huna qa'idun kami madek di dari bae. Os maneh Musa ka ditu jeung dulur maneh perang duana apa ka ditu. Kayak aya kabarna ka dieu. Nah, ngalecehkeun jasa tentang kaum kos itu ngalecehkeun jasa, masya Allah. Kos di lembur urang nongtrong, dulur ngararaji hayu, urang mumpung hirup kene, mumpung dibere umur, urang ngararaji. Cak kaum nanti Allah siapa ngaji jeung tongtrong, leg habak tak tongtrong. Sarua jeung kitu ngan teu ngomong doang, urang lembur teh ngomongna karari itu teh ngajebian, teh kos kitu teh ulah kukumaha. Tenang ngadoa Kangjeng Nabi Musa sakumaha tadi maksa ka kaum kang Bani Israil supaya nuturkeun supaya taat kana perintah Allah tetep bae kaumna babagi maneh-maneh kami maneh-maneh kami cek kaumna Musa kami lain teu nurut kapan kamari mah kami ge nurut ngan ai kieu-kieu teuing mah ti merangan jelema nu jangkung gede ke heula atuh Musa los anjeun bae ka ditu Kangjeng Nabi Musa eleh deet ngadoa ka Gusti Allah fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin Gusti jageus dipaksa ku abdi geus diajakan maksimal ku abdi ku cara kumaha bae geus didongkrak ku abdi ku dalil-dalil ku cara-cara abdi tetep bae teu daekeun abdi mayeuna mah menta kieu bae Gusti la fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin Gusti misahkeun bae Gusti pisahkeun bainana antara kaula wa bainal qaumil fasikin jeung antara kaum nu fasik coba hayang nyaho tah nu parasek teh kumaha ieu Kangjeng Nabi Musa ngadoakeun kepan diancam ku Gusti Allah. Pan maneh mah tugasna ngajak tapi pan ieu haju ngadoakeun kituan Musa. Ngan diijabah mah diijabah geus teu kuat-kuat teuing mah ngan eta aduh make jeung hayang fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Das ayeuna mah pisahkeun bae Gusti abdi jeung kaum abdi fasikin geus ka ditu pan Kangjeng Nabi urang mah teu pernah ngomong geus kitu. Teu pernah ngadoa kos kitu Kangjeng Nabi urang mah diciduhan Kangjeng Nabi urang mah geus kaluar ti dinya kakarak diusap unggal deuk salat subuh diciduhan tenang we Kangjeng Nabi ke diusap unggal deuk salat diciduhan hiji waktu eueuh nu nyiduhan Kangjeng Nabi panculak jeung ka mana ieu nu nyiduhan teh keke muriang apa naon cek cenah teh inu nyiduhan eueuh mata salat subuh teh tuh haju bae panjana teh neangan Kangjeng Nabi Muhammad teh neangan nu nyiduhan teh ka mana barang utara gering muriang bener kula biasa diciduhan istiqomah cek Kangjeng Nabi teh ye haju eueuh ka mana ieu kula teh muriang hampura Muhammad poe ieu mah teu bisa nyiduhan cek cenah teh kula cenah nina ngasana cek Kangjeng Nabi teh be Muhammad diciduhan bae maneh maneh teu naon geus lah walau mah kualima kulantaran diciduhan maneh teu ngalawan kula deuk asup Islam kualima asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh deuk kumaha deui Kangjeng Nabi teu pernah lamun urang keur liwat aya nu nyiduhan goblok beureun sia aing teh nyaho urang bojong tolol meureun sia aing eleh turunan aing di bojong loba kene goblok geus kakarawat bae encan gelut cadaon hutu geus umplak kakarawat eta kos kitu urang teu leuleuy urang mah teu deudeuh urang mah pugu eta teh sabenerna mah teu nyahoeun pan nyiduhan komumun nyahoeun di Banjar pondok 2 tingkat satingkat 2 tingkat isuk-isuk teh pondok Kararopi bae kitu tah urut peuting teh kopi pan aya keneh di dinya atawa urut kopi peuting teh diucek ku cai panas urutna dek dipiceun ka jandela pas kiai liwat ka dinya kenapa kiai ka dieu
eta kiai sugan tangga sugan henteu kukurung mega dia gitu tah. Masya Allah. Nyaho-nyaho teh itu nu liwat kena kopi ku sanya. Ku sia sae tuh si jelema. Di orang kiai. Atuh lamun urang bojong jadi kiai na goblok aing kiai ye. Kudu disimbreh ku kopi aing goblok sia diancam sia ku aing. Murid pantungtuna mah teu beres eta kos. Cara aya hiji pondok pesantren, santrina aya meureun 20 mah. Di santrina teh sok ngalaan nangkang ora. Nangkang ora disayurkeun ku santri gitu. Papan tolol sia ka dieu deuk aja pada kalaan nangka aing. Hah? Deuk kalaan nangka aing bersih jadi pamalingan kawe meureun teh. Bubar sia kabeh. Awas. Sia ngalaan nangka aing tolol mereh henteu naon henteu. Bubar santri bubar eueuh santrian. Masya Allah. Ayah Banjar mah paneta lain kos gitu tangkal kalapa kunyana geus dihalalkeun bisi aya santri urang mana bae jeung saha bae haju ngala ka kalapa ayah teu bebe jadi halal eta pohara jadi kiai teh mantap atuh geus dihalalkeun kitu tuh santri sadaek da tuh ngan teu dituar doang tangkalna. Masya Allah. Ta eta kiai tuturkeun mah kos kitu mantak kula inget bae. Mantes pesantren di Garut ya dek pesantren ka mana ulah sakal marung ka ditu bae ka Banjar bae. Ih hayang ka anu hayang ka ulang geus kadinya bae teu nyaho sasakalana teu nyaho sejarahna kadinya bae. Nah santrenna kadinya datang kadinya pan karolot kiaina. Karolot ngaji bada Isa teh diajengan kakak almarhum Batul Muin jilid 2 bismillahirrahmanirrahim. Hes. Santri mayak hes kabeh ban kula mah anyar ji cukup ini berjamaah hes mereka aya ta nu saurang teh nu saurang atuh geus kitu ngaranna ge santri harare hes kabeh ieu atuh mangsi di ka dieu-dieukeun tah dikaleungeun-leungeunkeun coelan masih kula nanaon atuh budak mangsi dikaleungeun-leungeunkeun bener bae geus bangsa saparapat jam udang cek kieu teh udang pan nya kadari karena banget kabeh atuh hari dong kabeh geus ara rondo aja tetep budak oh maksudna berarti eta nek nyalahkeun saja bae nek nyalahkeun saja mun hideung jakunyana keneh mun kitu mah ku urang jajan ku jakunyana ta eta kos kitu teh kiaina kolot bebeja meunang 2 bulan teh bah lari pindah bae ja kiaina geus kolot tilok nyurah kieu kadang didinya bae didinya bae ulah pindah ulah aya yang boga surah ulah geus didinya bae kata kolot teh geus nyaho daripada boga surah macem-macem tapi turunan kiai na nanaonan ieu mah turunan wali ka ditu tak Masya Allah. Ayah Banjar teh putra Mama Ilyas teh anu pernah kieu keur jamiahan teng oh ruh Mama Sobari naik ka luhur maot Mama Sobari kita kadeuleuan roh kadeuleuan ku nya mah pan urang mah atuh boro-boro roh orek gitu kadeuleuan roh kadeuleuan oh roh naik ka langit maot Mama Sobari ya Allah ya Rabbi roh kadeuleuan eta ku Mama Sobari teh murid Mama Khalil Mama Khalil Bangkalan teh jadi deket jasa nasab ilmuna ka para wali paingan ti teh didinya bae orang kos gitu ayah mata tanggal kalapa nu ieu kabeh beusi ku santri diaralaan halal caknya teu kudu bebe jadi bahkan loba empangna pan nya lauk emas geledek beusi aya santri nu ngaralauk halal keneh bae atuh santri bae akal bae ku santri unggal poe ngalaan lauk guru nanti dijualan doang ka lauk bae eta gua ku soleh nah ieu mah kakarek ngalagori bae goblok sia ka dieu sia deuk jamil pada kalaan gori pamalingan sia balik sia atuh balik kabeh santri ngan 15 balik kabeh eta geus kitu jadi leuleuina pohara madak Imam Abi Yazidil Bustami ditanya ku muridna mama abdi mah rek naros bae saumur hirup ieu nu paling bungah naon 2 cek nya saumur hirup ku nu paling bungah 2 naon kahiji cenah kula eta keur di masjid datang aya nu nampiling bae jebret ngeunaheun cak nu nanya sia nampilin eta nikmat jasa cek cenah teh ngeunaheun geus
biasa Masya Allah. Kedua, nomor kedua kula keur cicing di sisi aya nu nyiduhan blok ka dia kabeget asana nikmat. Dua seumur hirup nu nikmat teh eta. Sebab di dinyalah kula diangkat jadi walina. Naik derajat teh ketika ditampilin ceger oh iya gerak Allah langsung naik derajat. Begitu kula sakali deui keur geus manteng ibadah ka Gusti aya nu juduhan juplok bae kula sadar ieu teh gerak Allah langsung bae naik jadi kutub blek eta lah kanikmatan kula. Urang mah teu nyaho maknana sih di ciduhan teh atuh nu nyaho nu kadeuleuna atuh silat besi cibande geus kieu-kieu emang aing geus kebal teu ngalegel jelema. Tete jauh mana lamun nyaho mana nama urang keur dimuriangkeun teh keur deuk diangkat derajat tinggal narimana sadar apa teu sadar ditampilin teh gerak Allah teh urang teh tinggal narimana bae kumaha mun narimana sadar sasadar-sadarna ieu teh moal semata-mata ditampilin lamun teu digerakkeun ku Allah naik derajat urang lamun urang hajo nyileuk tolol meureun sia turun derajat urang mun urang geus diangkat jadi wali turun mun encan jadi wali mah merosot tamah tuh mantap ya jadi kiai teh nu hesena teh lain maca kitab lain maca kitab mah gampang nu hesena teh tak ketika masyarakat ngomongkeun ka urang teh kiai kos kitu dituturkeun ulah kiai ondo tah mah tah eta teh narimana urang alhamdulillah meureun manan kitu ge eta teh nang gerak Allah aing teh teu bagus ber naik derajat urang tek naik ulah hajo awas yang ngomong deui teluh siapa ilmu etana nu hese mah ilmu maca kitab maca kabeh gebara bisa tah ketika di lembur teh aya nu ngahina teng kumaha sikap urang ka mana ieu loyogna batin urang Masya Allah sedengkeun kabeh jelema dek negakeun agama Allah moal tangkap teh dicoba ku Gusti Allah SD bae ge dicoba dek naik kelas atau komo ieu pisolihinin piwalieun coba ku Gusti Allah lamun bisa ngulinkeun batin sadar sasadar-sadarna narima naon keputusan ti Gusti Allah urang aing ngadoa mah bisa bae narima teh kitu dan kitu ngaranna ba'dal qada kitu narima ba'dal qada ngeunaheun jasa ta doa ti Kangjeng Nabi teh supaya bisa narima sabada diputus ku Gusti Allah ulah ngarasula eta ngadoa mah ngeunaheun jasa ta teh tapi ketika praktekna coba tah ketika dikodokeun ku Gusti Allah gering dikodokeun ku Gusti Allah loba nu ngomongkeun dikodokeun ku Gusti Allah teh aya nu nyatruan kumaha sikap urang tek eta nu hese na deuk naik pangkat teh kos kitu ya Kangjeng Nabi Musa ngadoa fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin Gusti bos jawara pan Kangjeng Nabi Musa mah mantap doa lagi kos kieu atuh dah Kangjeng Nabi Musa mah terkenal jasa jadi lantaran boga lawan Firaun jadinya nama luar biasa ieu nya Kangjeng Nabi nya Rasulnya jadi jawara ieu na ge teu kecekel kuduan nya gede sebab lawanna Firaun Pak mantap ngomong lagi capetan Kangjeng Nabi Musa mah jelema da tangkas gagah sebab disesuaikan jeung lawan Kangjeng Nabi urang mah leuleuy nyaahan deudeuhan asihan boro-boro kanu bager kanu teu bager ge boro-boro kanu nurut kanu teu nurut ge masih keneh didoakeun keneh bae masyaallah alhamdulillah urang boga Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu di mana engke hudang teh lain mikiran sorangan umat kula mana hudang ti kuburan teh nya mah henteu mikiran sorangan nabi-nabi nu sajen mah kumaha aing nya mah hudang lain ummati mana umat kula nu pangeulana ditanyakeun ku nyana ayeuna Jibril cek mana Jibril malaikat Jibril aya datang ka dinya aya naon cak Kangjeng Nabi Abu Bakar mana Sayyidina Abu Bakar Umar mana Utsman mana Ali mana tah ditanyakeun maksudna deuk naon ieu umat geura tulungan hayu geura kami tah eta mikiran umat pan pohara jasa mata rugi lamun kuari teu loba maca shalawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rugi jasa lantaran teu kadeureus sinarna lamun urang sering maca shalawat mah kadeuleus tuh urang Cikupat tuh sering maca shalawat tuh ngan budak teu bagus jeung maca shalawatna ya. Kunaon hayang naik pangkat.
Kangjeng Nabi ya Allah. Matagi ngadoana pahara Kangjeng Nabi Musa lantaran jawara. Aju boga lawana Firaun, menang jeung Firaun teh ieu kaumna kuari buang kawara teu nurut kana instruksi ti Gusti Allah nu disampaikan ku Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Tah geus bang kawara aja saya tepan ngomong. Wah tah geus kieu bae babagi cak kaumna tuh ayeuna mah lah cak kaumna ieu. Idab anta anjeun bae Musa warab buka jeung pangeran anjeun kaditu pakotilah hauna inna hauna qain perang maneh duaan kami mah deuk cicing bae di dieu pan eta ngomong lain lalagaan nyungkun anu pohara jasa ngajebian anu pohara jasa sia kaditu mantak Kangjeng Nabi Musa setelah maksa supaya taat tetep bae taat ngadoa fafraq bainana wa bainal qaumil fasiqin Gusti pisahkeun antara abdi jeung kaum buang kawar para rasek pisahkeun hai nyaho coba tungtungna beakan amat Musa cek Gusti Allah tengah doa ai geus eta nurut Musa beakan abah ye tapi ku Allah diijabah qala fa inna muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard fa innaha cek Gusti Allah qala ta'ala lahu ngajawaban doa Kangjeng Nabi Musa fa innaha sanyana Abdul Muqaddasah yakni Palestina Syria terus ka ditu muharramatun alaihim diharamkeun ka Bani Israil nu bangkawarah ka pasikin-pasikin kudu arah asupnya na kadinya moal bisa asup antepkeun bae 40 sanatan 40 tahun nya moal bisa asup kadinya antepkeun Musa 40 tahun yatihuna yata'ayyar bakal dibere bingung bae kaditu moal bisa balik ke moal bisa muncak urang mah yatihuna teh kasarung cek bahasa wetan mah di urang mah kasarung teh artina kata limbang kadinya deui tah ieu kos potongan bapak kata limbang kadinya deui kana kolot deui kata limbang ngaranna eta mun nyaho kata limbang eta kasarung cek bahasa priangan mah kasarung kata limbeng bingung kadinya deui liwat kadinya deui ta eta teh bakalna kos kitu dalekeun Musa lantaran maneh geus ngadoa fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin ku kaula eta kaum buang kawarah teh bakal dibere kasarung kata limbeng balik moal bisa kaditu moal bisa 40 tahun kata limbeng 40 tahun ge Abu Nawas pas perapatan kata limbeng kumaha Abu Nawas tenang aya kena cara kumaha carana panon lain kumaha tuh carana make hitung-hitungan lain kumaha porosotkeun calana sia pam peler sia nu gede mana Abu Nawas mah aya deui bae pam tah nu gede mun kakaler berarti urang kakaler nu bener ya bener aing mah porosotkeun nah ieu gedean dua kakaler yuk cak nyana teh ieu hitung-hitungan di mana ya kos kieu lain Abu Nawas atau kasir mantap kurangnya gitu lamun set kayak kasarung atau kata limang cekel peler mana yang nu rada gede ai pas kabeneran urang nyekel nu babaturan burut iya nu gede mah ya Allah aya beda Abu Nawas dah ieu fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah yatihuna fil ard bakal bingung nyana bakal kasarung nyana dirinya kata limbeng bolak-balik dirinya bae eta teh kira-kira kata limbengna teh adalah 40 sanah 40 tahun bener bae eta cek Gusti Allah fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin Musa fala ta'sa ulah putus asa anjeun ulah prihatin anjeun terhadap kaum-kaum anu parasek geus ulah dipikiran maneh ibadah ka kaula ajak umat anu nurut jelema-jelema anu teu nurut ka anjeun nu pasek fala ta'sa ulah dipikiran atakeun konsep ieu urang ge kitu ajakan masyarakat sekali dua kali hayu sing leuleuy ajakan geus bener-bener buang kawarah kita ulah main bae kita ulah ngadu kotok bae malah mah kiai nage dititang adu kotok deui ayo kiai ka dieu hayang nyaho ieu pale heula ieu kolong ayo naon pale mah di kieu ge diseket-seket heula ayo pale heula kiai na dititang pan eta bangkawarah jasa kiai teh ditang adu kotok ditungtung mun teu awas golok ieu sia
tadi hiji tempat mah pan kos kitu eta tinggal kiai bae atuh kebal-kebal haju kiai negara sepan teh ieu keur carita dakwah nah ieu konsep fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin ulah bingung ku sebab kaum fasik ulah putus asa ku sebab kaum anu fasik maneh mah maneh bae yuk menuju ka Gusti Allah nu nuturkeun aja nu teu nuturkeun urang kos ngabangun masjid ngabangun masjid teh engke ge aya bae nu kernak-kernik ngomong teu pararuguh di lembur teh ngabangun mushola kitu keneh encan kabadanan mah komo ta eta teh ulah didengikeun jelema hiji ulah geus kajen fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin nu hiji fasik antepkeun urang bae terus bae kege nyana ku galedeg gege artina maknana engke makna kos ku galedeg kumaha alum engke ge antepkeun bae geus urang-urang bae ngabangun jadi titah ku Allah ieu sakawasana samampuhna ke jelema nu nangtangan nu ngomong macem-macem teh deleukeun sebab hakikatna mah lain ka kiai berarti nyana anti ka Gusti Allah asal geus anti ka Gusti Allah nentak ka Gusti Allah tinggal dideleukeun bae tinggal dideleukeun tah ieu fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin fasik berarti nyana teu ngadukung kana siar-siar agama Allah antepkeun deleukeun coba hayang nyaho tungtungna mah pararahi ka bae atuh pararahi nyana pae nu ngabangun ge pahieu ngan ke di akhirat da bakal kadeuleu jeung ka tempat da ieu keur leuletikanana belah dieuna nyeun pondok pesantren teh kadeuleuna mah kudu didukung bae tungtungna mah mitohana bae ngalawan mitoh acak mitohana nyeun pondok mah di dieu bae ceng di dieu ye geus di dieu ye geus alhamdulillah tanah abah masalah aja sia teh atuh pan salaki anak abah geus ane teh anak abah sia anak abah geus di dieu tah geus ngariung diajak sakali doang teu kaajak ka mitoha diusir begitu koe ngiran teh ieu tolol teh budak di dinya giliran kuari bae ai teu diajak padahal ngariung teu diajak sakali mitohana eta masyaallah ngajang hilek bae ieu kunaon abah oranganan teu diajak ngariung padahal teh aya tadi lembur tah mitoha teu diajak ngariung bae ngajang hilek tah eta kos kitu masyaallah dibere berkat ya dipikeun berkat berikutna teh aya abah teh diajak dibere berkat bae dibalakeun ka imahna buang berkat jang mau sia tah loh jang sia eta ngajang hilekna luar biasa diusir tung sia rek ke pesantren mah lo bari kitu tah eta teh mitoha bae kos kitu masyaallah aya nu jeung kolot sorangan dibiayaan dipasantrenkeun ku kolotna dipale-pale ku kolotna dikawinkeun ku kolotna dipernahkeun nyeun pondok ku kolotna kuari geus aya nu ngaji kitu boga santri aya lah 10 20 mah eta kolotna gajang hilek bae teu resepeun ka anak pan keur ieu mah santri geunang saha nang eta teh ka kawasan Allah mah kos kitu kolot geus ieu beuseun menyeun pasantren mah geus kitu teu ngahormat saeutik doang tah eta kos kitu tah ieu pagawean syiar agama Allah teh kos kitu hese jasa ka endek maju teh tah konsep fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin geus ulah ditolerir jelema-jelema fasik mantap urang-urang bae coba ge make konsep ieu insyaallah nurutan konsep Kangjeng Nabi Musa alaihi langsung ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala gas kalimat tenang Musa fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin bener bae eta begitu Kangjeng Nabi Musa menang jawaban diantep ku Kangjeng Nabi Musa eta kaumna di dinya tadi jurang ti kebingungan kasaruk urang ka mana dek balik ye caknya yuk urang baralik ayo orang balik Kangjeng Nabi Musa jeung Kangjeng Nabi Harumna kemudiannya nama atuh cicing bae duaan ngajauhan ti kaum eta berangkat ningali daerah Ardul Muqaddasah ieu kaum teh ayo orang balik berangkat ka dieu ya berangkat mimiti ba'da maghrib kunaon subuh aya di dinya deui cepat urang aya di dia deui salah ya ganti pemimpin siap kemana ya balik kurang kaditu tuh arahna kaditu jalan kaditu kajian kukungnya ya berangkat tas subuh maghrib aya dirinya deh
Kitu bae 40 tahun. Coba eta kakawasaan Gusti Allah mah. Endek nyarungkeun jelema, endek ngabingungkeun jelema, endek ngitu ngabalingerkeun jelema. Eta teh kapan daerah anu biasa sabenerna mah. Ye ka dieu balik mah. Cek saurang teh berangkat hayu tuturkeun. Sedengkeun jelemana 600.000. 600.000 sitabiah. Sitamiati Alpin berangkat hayu da. Berangkat kabeh 600.000. Wah, ieu jalan nu bener mah. Oh, bener cenah. Ieu ka dieu ieu. Kunaon tuh berangkat isuk-isuk magrib aya di dinya deui. Itu orang balik di dia, sia sih gara-garana. Ini itu teh aturan mah bengkol kakak tuh, kurang kakek ya. Ayo balik lagi, iya bener mah. Ayo berangkat, harga siapa jadi pemimpin, jangan balik. Asal berangkat isuk-isuk maghrib, kan nggak dia deh. Ini orang umpuk-umpukan di dia bayi. Wah ya eta 40 tahun, eta kikituan 40 tahun, masya Allah. Nah iyalah yatihuna fil ardi bingungnya ada dirinya 40 tahun terus-terusan di mana berangkat isuk-isuk sore aya didinya di berangkat sore isuk-isuk aya didinya hatan qorodo marah-marah teu kararuat atuh paeh mulai di setahun geus aya nu paeh 1 2 3 4 datang ka 20 tahun para raeh teu kuat tapi tetep nyana berusaha de kaluar tidinya unggal paeh berangkat balik balik maksudna ke kadinya deui ke paeh aya ke berangkat ti ka dieu meureun balik beuh ka dieu breng ke ka ditu sore mah aya di dinya de nu paeh deui ayo 600.000 teh hatan qorodu kulhum para raeh kabehan illa man lam yablugil isrid kecuali jelema nu can nepi kana umur 20 tahun. Tah nu umur 20 tahun mah ke bawah tah eta mah disalametkeun ku Gusti Allah henteu maot. Nu maot mah ti 20 tahun ka luhur. Yang pantes sih aki-aki mah paeh ge atuh. 20 tahun ka handap ku Gusti Allah can dimaotan. Jumlahna 600.000 600.000 untuk wa mata Harun wa Musa fitih Kangjeng Nabi Musa sareng Kangjeng Nabi Harun maot didinya di jurang tih Kangjeng Nabi Musa maot didinya Kangjeng Nabi Harun ge maot didinya maka jurang tih teh rahmatan lahuma jadi rahmat ka Kangjeng Nabi Musa jeung Kangjeng Nabi Harun wa azaban liulaika jadi siksa pikeun kaum-kaum nu pararase kabeh mah didinya blek pararae kabeh 40 tahun bulak-balik jadi siksa ku Gusti Allah. Masyaallah mantep Kangjeng Nabi Musa mangadoa ka Gusti doana ayyudniyahum minal ardil muqaddasah ramyatan bihajarin Gusti abdi mah mun maot nyuhunkeun bae sabalangan bae ta kadinya tah ka Palestina sabalangan teh memehna lah deket berarti mentak diijabah ku Gusti Allah jadinya langsung Kangjeng Nabi Musa dipanggil dongeng dipanggilna nu sakumaha didongengkeun teh jol Kangjeng Nabi ekang malaikat Jibril alaihi salam. Waalaikumsalam. Mananta anak Jibril naon Jibril gade hebat jasa Kangjeng Nabi mah ka Jibril teh tenang we iya instruksi ti Gusti Allah mal qabal deui cenah mah oh masalah maot penting di dia deket ka ditu nya ka ardul muqaddasah geus pamitan bae pileuleyan ke paprok deui ke geus bae Kangjeng Nabi Musa di dinya bae saminggu kemudian datang malakal maut diutus ku Gusti Allah. Waalaikumsalam. Ananda ana Israil malakal maut. Naon gede tugas kula nyebutnya embung jagan ya Allah malah embung maka bae gitu ye cakang malakal maut kiamat sih cari serius ieu mah kula mah tugas embung jagan itu embung maka bae gitu sanggeuk aing bae malakal maut ikula mah tugas tugas bejakeun ka ditu embung maka kitu laporkeun nu ngaran Musa moal wakayang pae bejakeun
malakal maut aing kumaha bebejalan ka ditu aing bisa carekan cenah ku Allah ieu ngadoa kangjeng na eta malakal maut Gusti hamba Gusti ngaran Musa teh nabi Gusti rasul Gusti diinstruksikan maut pae embungeun ja kudu kumaha kula mah kasalahan embungeun kumaha tah Gusti ai embungeun mah bejakeun bae ya dibere umur panjang gitu tendenkeun dampal leungeunna ka sapi tah eta bulu sapi anu karungkup ku dampal leungeun jana eta adalah umur panjang Musa bejakeun sakitu bere umurna datang deui Assalamualaikum Waalaikumsalam nyambut nyawanya lain nambahan oh nambahan geus lapor ka Gusti Allah tambahan sakumaha cenah hayangna sakumaha embung setahun 2 tahun mah panjang cak Gusti Allah hayang panjang umur eueuh masalah ieu dampal leungeun tendenkeun ka sapi ka nyeplek tah eta bulu sapi anu karungkup ku dampal leungeun anjeun eta umur maneh sakitu atuh loba meureuh mah ribuan tahun heueuh sakitu alamun geus beak mah paeh keneh bae jadi paeh keneh paeh keneh mah kuari bae engke paeh kuari paeh asal menang ridho Allah geus ridhoeun kan ridhoeun geus kuari bae nu bener ieu beusi ngamuk engke pan ngamuk bae bener ka Kangjeng Nabi mah moal ngamuk moal geus ridho jasa ieu kuari ridho pan kamari hayang atuh mah hayang panjang umur bae heulanan pikiran nah ai panjangna ribuan tahun engke bakal paeh-paeh keneh balik naon kirinya ngising di dinya geus kuari bae geus di dieu teh ta ieu hayang saromyah minal adil muqaddasah sabalangan ka adil muqaddasah geus di dieu cukup di dieu deukeut berbaring Kangjeng Nabi Musa langsung dicabut nyawa cak Kangjeng Nabi Musa jeung geri goreng ngomongnya nama keur dicabut nyawa ngeri sudah teteh geri cak lagi geri jasa aduh masyaallah lalaonan atuh hari ieu sakieu teh panglalaun aya waduh leuwih laun ti kieu cak eta lalakon Kangjeng Nabi Musa mah kos kitu teh itu saun tah masyaallah kana pohara ieu mah oh cabut Allah akbar amanatnya na ka kaumna ka Kangjeng Nabi kanu sejen-sejena ka kaum ka Yusa di mana kuring maut didinya kuring kubur hampir kitu Nabi makos Kangjeng Nabi urang di mana kuring maut didinya kuring kubur mantak mautna di bumi Siti Aisyah didi jadi kubur dan tah Kangjeng Nabi urang ge di tempat maut didinya dikubur ieu ge Kangjeng Nabi Musa didinya dikuburna urusan biasa terus salaten dikubur didinya nah maka peti Kangjeng Nabi Musa petina nolol tah sekitar bangsa 20 cm baheula mah 20 cm eta teh diurugan di zaman Kangjeng Nabi Musa na diurugan ngan ku Gusti Allah supaya kanyahoan eta taneuna asal diurugan eueuh deui luhurna 20 cm jadi katingali bae ke diurugan deui ku masyarakat ieu kaon kuburan Kangjeng Nabi Musa di zarahan biasa ke kebal sabinggu 2 minggu eueuh deui tana tetep petina kadeuleuan bae teu bisa teu kadeuleuan sebab ieu mah jawara jadi supaya nyata kadeuleu tapi didongkel mah didongkel dek dikajerokeun teu bisa ini tutupan taneuhna nyingrai deh coba urang gali kuari mah dikandapkeun teu kadongkel doser potong bae datang ka kuari nyana mata ieu jalan set menuju Palestina ti disebutna ta eta didinya aya kuburanna sisi jalan jadi urang lamun darah di mobil bae kadeuleuan kuburan Kangjeng Nabi Musa teh sisi jalan eta nolol kuari sekitar sakieu ta petina eta teh geus digali dikandapkeun teu bisa ditutupan kuari nyingrai deui jadi kuari kadeuleu bae ke lamun urang lamun kuari kukala kali itu ilu ge kuburan itu darah ka Kangjeng Nabi Musa kuburan sisi jalan jadi orang di mobil bae katingali tah set cara pasti belah katu katingali tah eta kuburan Kangjeng Nabi Musa gitulah makom Kangjeng Nabi Musa sampai ka ayeuna ge eta ditutupan nyingrai deui digali kana teu bisa doser dek dipindahkeun dek dikondisikeun kuburan Kangjeng Nabi Musa ulah di sisi jalan tetep bae teu bisa didinya bae datang ka kuari
Itulah kuburan Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Beres jelema nu 40 tahun didinya bulat balik kadinya bae pae. Kemudian Kangjeng Nabi Musa na maut, termasuk Kangjeng Nabi Harun. Kangjeng Nabi Harun mah belah kitu ti Kangjeng Nabi Musa sekitar 10 meter kadinya. Ta eta teh biasa Kangjeng Nabi Harun mah kahandap biasa henteu nyinggra teh naon. Malah cak sariwayat mah eta teh geus dipindahkeun ka dieu ka Yaman, tapi cak sariwayat mah aya nu ngaku di Yaman kuburan Kangjeng Nabi Harun. Teh cak sariwayat di Yaman dihijikeun Kangjeng Nabi Daud, Kangjeng Nabi Hud, Kangjeng Nabi Harun di Yaman aya perkuburan para nabi-nabi. Eta adalah di Yaman. Mantak orang Amerika sieun ka Yaman mah. Sebab pernah dideteksi ku Amerika di Yaman teh loba di jero taneuh nu keur jalalikir we. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ieu di jero taneuh we kekieuan we cak urang Amerika naon eta? La ilaha illallah. Sieun teh ya, negara leutik tapi dipake ka sieun. Indonesia mah dipake ka hayang jasa ku Amerika nu mantak dicumbu Indonesia mah. Dicumbu ieu teh ieu nu didahar ku urang jeung nu dibawa ka Amerika hampir bagi dua bahkan leuwihan nu dibawa ka Amerika. Ieu teh nu didahar ku bangsa Indonesia jeung nu dibawaan ka Amerika teh lobaan nu dibawaan ka ditu. Nyeri hate urang lamun nyaho mah. Pan bisa kitu atuh nu di luhurna babagi tah asal aman bae tah asal aman tah asal aman bae. Masyaallah mandak makin jadi presiden makin nikmat luar nikmat nikmat. Eta kos kitu ti sisi gigirna lah gaji presiden mah sabaraha duit tapi ti sisi gigirna luar biasa. Kitulah keayaan Indonesia dipake ka bongbro jeung dipake ka bita ku subur-suburna Indonesia. Urang lamun hayang nyaho ka jeroan Indonesia mun urang tek jadi menteri nyaho bakal. Oh horeng kieu Indonesia. Ya ai jadi gubernur ge nyaho ngan can berdaya ai lain di lokasina mah tapi lamun di lokasina sarua gubernur oge. Tapi Yaman dipake kasieun lantaran di dijalah perkuburan para nabi, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi di Indonesia ge teh tetep dipake kasieun. Sieun di Indonesia ge teh dipake kasieun teh Islam ortodok, Islam salaf. Mantap kuari dimodernkeun supaya rapuh. Lain sistem moderna anu salah sistem modern mah luar biasa hebatna pendidikan jadi maju cuman asal geus kos kitu bae rapuh dibeli ku duit asal nu dikaharepkeunana dunya geus bae handap. Kabelah dieuna terus serangan anu luar biasa kaharepna mah wallahu a'lam kumaha meureun ke agama di Indonesia kuari keur meujeuna diacak-acak asa kieu asa kitu teu meunang salah nanya kuari ge. Nah ieu kaharepna mah wallahu a'lam bakal kumaha meureun. Tah tidinya wa nubi Yusa badal arba'in sabada 40 tahun diangkat jadi nabi Kangjeng Nabi Yusa alaihi salam. Angkat jadi nabi perintahkeun ku Gusti Allah supaya merangan kaum Jabarin anu jarangkung gede teh. Nah ieu lalakonna Kangjeng Nabi Yusa berangkat jeung kaumna nu dua kabilah teh Yusa bin Nun jeung Kalib ya berangkat bebarengan jeung Israel Bani Israel anu patuh tadi merangan kaum Jabarin tidinya taktik perang anu luar biasa. Ternyata begitu di perangan teh bener tanagaan sakitu jangkung gede dage eleh eta ku Kangjeng Nabi Yusa jeung kaumna poe eta poe Jumat hari teh lantaran serangan dahsyat luar biasa perang ka magriban. Lamun ieu eureun bahaya can tuntas perang eta mata poe ku Gusti Allah mata poe disetop heula ka malaikat stop eureun heula sajam ulah kasurup eta malaikat nu nyekelan mata poe geus kieu berat sajam cak Gusti Allah kena tuntas heula perang tuntas sajam cak beres eleh kaum Jabarin kakara geus berangkatkeun diberangkatkeun deui. Jadi sejarahna seumur dunia ieu teu pernah panon poe di stop ku Gusti Allah kecuali ke waktu peperangan Nabi Yusa ngalawan kaum Jabarin lantaran kandas waktu kurang sajam eta panon poe di stop sajam. Masya Allah asal alagaan nyetop panon poe
kira-kira eta saja mau kipat lahu syamsu sa'atan hatta faraga min kita lihat sehingga selesai perang ngelawan kaum Jabbarin. Masya Allah mantap. Diriwayatkan ngeriwayatkan Imam Ahmad dina musnada kana hadis inna syamsa lam tuhbas ala basharin. Aya hadis tu diriwayatkan ku Imam Ahmad bahasana kieu inna syamsa lam tuhbas ala basharin sanjana manusia teu pernah disengker, teu pernah ditahan terhadap manusia mana bae illa liusa kecuali pernah ditahan sajam pikeun Kangjeng Nabi Musa layali asara ila Baitul Muqaddas dina peutingan berangkat menuju Baitul Muqaddas. Ya Allah ya Rabbi, tinggal urang nyaritakeun watslu alaihim naba abnai Adam, urang dongeng putra Kangjeng Nabi Adam alaihis dalam nungaran Habil nungaran Qabil. Kumaha engke dongengna minggu hareup insyaallah. Wallahu a'lam.